Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Nyi Klet bagean anu ka 30 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti palihan Leles Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel Dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang mah sok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Nyi Klet bagean anu ka 30na. Kumaha salajengna sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzelan di tengah jalan. Tumpak, dung, tes. Kek. Ari dedengkot jubah hideung teh bener geus binasa palurah, cek RT Suha. Ngeunaan dedengkot jubah hideung memang geus binasa RT Suha, tapi teu mustahil oge ketang mun aya keneh eta dedengkot jubah hideung nu sejena anu khusus nyiptakeun ilmu-ilmu hideung. Oh muhun lajeng nya, tapi sanajan aya keneh oge dedengkotna teu kudu disalempangkeun, sugan engke kahareupna bisa diungkulan kakuatanana ku pihak urang. Ceuk Palurah Parman jeung RT Suha teu sadar mun harita aya nu ngintip kana obrolan maranehna duaan. Harita katingali sapasang panon anu keur mencerongkeun, teu lila kolebat. Eta nu ngintip teh ngolebat ninggalkeun eta tempat. Ayeuna caturkeun deui kayaan di Pilemburan. Ucup jeung 3 baturna anu keur ngaronda geus kuriling ngontrol lembur wetan. Waktu ngadenge aya nu nyikikik seuri dituturkeun ku sorak guludug jeung datangna hujan badak, kabeh pating rarenjag kaget. Ucup gancang nitah 2 warga
di antara opatan teh sina neang kabeh kaler. Doh, jadi asa teu parogoh kieu ye teh euy. Cik teang kabeh kaler, aya naon euy? Aya nu seuri bari hujan kieu ye teh. Mohon mangga Kang, mangga. Anu duaan teu talangke, gede gue. Duanana indit. Nuju ka kalerkeun. Muru ka sora nu seuri. Ngan barang jog duanana anjog ka tempat anu dituju. Langsung pada dientrepan ku parasaan kaget jeung sieun. Waktu ningali Mang Jaja jeung Mang Mahmud geus karilayon. Ambuing, Mang Jaja, Mang Mahmud, aduh, geus jadi layon euy. Sanu geus ngabinasa Mang Jaja jeung Mang Mahmud nya euy. Cek salah saurang di antara nu duaan. Laju nu saurangna deui nakol kohkol bari ngagorowo. Warga kaler waktu ngadenge di pos ronda aya sora kohkol ditakol. Jeung anu ngagero nyebutkeun aya layon. Kabeh lain barijil kaluar ti imahna, ngadon ngaharep-hep lantaran sieun. Sanajan can ningali langsung oge, maranehna geus bisa naguh layon Mang Jaja jeung Mang Mahmud dibinasa ku Nyi Kelet. Aya layon, cek eta warga. Dina kayaan keur kitu Cikiki ngadadak aya sora nu seuri Nyi Kiki disusul ku hiji cirim anu make baju sing sarua hideung turun ti luhur tatangkalan anu lebeut kudang daunan. Kolebat Nyi Kelet tetela aya keneh di sabudeureun eta tempat. Cicing di luhureun tatangkalan laju turun nembongkeun diri. Warga lembur anu keur ngaronda pating rarenjag deui bae bari cilung-jeleng ka tukang bakating ku kaget. Nyi Kelet. Aduh, kumaha ieu euy? Aya Nyi Kelet euy. Eta ronda bingung, arek kabur tapi sukuna ngadadak berat pikeun dilumpatkeun. Nyi Kelet seurina beuki narikan jeung atoh aya jalma kokompodan sieun teh. Nandakeun manehna geus gede pangaruhna pikeun jalma loba. Aran dikaduaan. Kunaon bet malundur kitu? Sieun kudu dikuring. Cek Nyi Kelet muru nyamperkeun ka eta dua ronda bari sapasang panonna geus gular-giler galak. Nyi Kelet nyaho dina balik rerimbunan aya sabaraha pasang panon keur ngawaskeun ka dirina. Pok Nyi Kelet nyarita. Gambaran jalma-jalma anu leutik burih jeung loba kasieun. Jadi kitu tah. Pupurungkutan jeung nyumput kabisana teh. Eta dua ronda jadi culang cileung jiga nu neangan celah pilumpateun. Sedengkeun dibalik ririmbunan memangnya aya sabaraha pasang panon anu keur ngawaskeun. Horeng si poleng sabatur-batur geuningan. Maranehna datang ka eta tempat lantaran ngadenge aya suara kohkol ditakol. Si poleng puguh geus hayang gerang ngalabrak Nyi Kelet. Dendam pribadina timbul deui. Tapi kumang oleh gancang dihulag niatna sabab bahaya. Cicing heula jeung poleng, cicing heula sabar. Tong langsung ngalabrak kitu bae, bahaya deuleu Mang eta jeung poleng. Cek Mang Oleh. Percuma nyumput oge Mang, tetep bakal kepangi ku si Suryati edan mah. Nyi Kelet bisa ngadenge kana caritaan si poleng, sanajan launan jeung jauh. Harita ngagorowok nitah kaluar ka si poleng. Bener poleng, kula apal. Gancang gerak kaluar Andika. Percuma nyumput oge da bakal kapanggih sia poleng. Cek Nyi Kelet. Si poleng anu memang geus muncak amarahna ka Nyi Kelet. Sarepet langsung ngalugas bedogna bari kaluar ti tempat panyumputanana. Culung. Geus teu nolih kasih salim jeung Mang Oleh. Nyi Kelet waktu ningali si poleng bijil ti tempat panyumputanana bari ngabar-gabar bedog. Maena tembong seuri Nyi Kiki.
keur nanahaon eta bedog di abar-abar kitu Poleng? Arek meulhan suluh Andika teh Poleng? Cek Nyekelet ngahina kasih Poleng, sangkan si Poleng bedah amarana. Kurang ajar Andika Klet, geus sabaraha puluh nyawa warga lembur anu geus jadi korban kakajeman Andika sia Klet. Memangnya kuring mah jahat, mata kuani maehan jalma oge nandakeun kuring teh jahat deuleu Poleng. Aing oge bisa ari maehan mah deuleu, tapi maehanna maehan maneh Klet. Pamajikan aing pae gara-gara Andika sia Klet. Oh, caritana teh maneh arek males pati ka diri kuring Poleng? Sok atuh geura lakukeun ari bisa mah. Hayo eta bedog arek terus dikumahakeun ayeuna Poleng. Montong waka sombong si Andika Klet. Rasakeun ieu. Ya, turugdug sabrut hiu-hiu kurilah. Si Poleng tembong turugdug lumpat nyebrut narajang ka Nyekelet bari ngahembatkeun bedog seukeutna. Tapi samemeh bedogna bener-bener keuna kana sasaran. Ngadadak leungeun si Poleng ngadon nguriwal ka tukang arek nyabet awakna sorangan sabab dikadalikeun ku Nyekelet. Geuning kitu nyabetkeun bedog teh Poleng. Maneh teh arek maehan diri sorangan. Hah? Cek Nyekelet yang serikeun pola laku si Poleng. Maneh licik sia Klet, mentong dikieu-kieu aing, kurang ajar. Aduh, lawan aing anu bener sia. Manehna we anu teu balik metakeun bedogna kalah arek ngadek diri sorangan Poleng. Setan licik sia. Warga lembur anu ngaronda duaan teh taki-taki pikeun lumpat kabur teh eta tempat. Ngan orok kaya ku Nyekelet teu diantepkeun kitu bae. Harta gancang diudag lengkana sarta meh we beuteung eta dua jalma dirojok ku leungeun Nyekelet. Ngan untung samemeh eta dua jalma bener-bener jadi korban kakejeman Nyekelet. Curelat jeleng ngadadak harita hiji jirim jubah bodas narajang ka Nyekelet. Hiu cebrot cungkal gedebuk. Nyekelet ditalapung bebokongna ku si jubah bodas. Atuh awak Nyekelet harita langsung ngejungkal rubuh maring lemah. Korejat Nyekelet gancang ngorejat tina rubuhna. Nyeh seuri ka si jubah bodas. Jubah bodas. Sia deui anu datang teh bari sok ngabongohan. Bagea jubah bodas. Si jubah bodas teu nembalan. Ngadon ngagupaikeun leungeun katuhuna ka musuh anu ngandung panangtang. Nyekelet surti. Bari huntuna kekerot langsung ngabelesat narajang ka si jubah bodas tina kakuatan anu meh sapinuna. Belesat. Si jubah bodas memang geus sayaga diri ti saanggalna pikeun mapag serangan lawan. Dua warga nu ngaronda jeung si Poleng gancang ngalumpatan ngajauhan anu keur tarung murumang oleh anu nyumput di balik rimbunan. Oh, alhamdulillah. Untung si jubah bodas datang jang euy. Jadi ujang doaan bisa salamet tina ancaman Nyekelet. Cek Mang Oleh netep antep kadua warga anu meh bae jadi korban kakajeman Nyekelet. Hatena milu ngemplong. Eta dua ronda ukur bisa arunggeuk can bisa nembalan bener karuasna can leungit. Si Poleng oge nu sarua karek bebas tina rasa karuasna kadenge cumarita. Aduh, kuring oge ngarasa untung si jubah bodas teh Mang Oleh euy. Asa ditumbuh umur. Beuh, mun eueuh manehna nyawa kuring bakal ngalayang jiwa dina bedog sorangan Mang Oleh euy. Mamang oge ruas ningali jang Poleng ti beberege nahan kakuatan Nyekelet. Eta bedog debat terus ngaguriwal ka tukang. Mang bener-bener hokeun tadi teh jang Poleng. Si Poleng narik napas panjang. Memang dipikir-pikir mah
mun seug eueuh si jubah bodas anu datang geus pasti manehna bakal ngalayang jiwa. Anu duaan teh keur ngobrol jeung Salim harita teh da memang wanoh ti eta tadina teu aneh mun conggah teh. Sedangkan si jubah bodas anu keur ngungkulan Nyi Kelet harita sarua keur ngetrukeun mesa kabeh kamampuanana. Corela kolebat. Dua jirim lir umpama kalangkang setan pating kolebat pating belesat silih samber. Nyi Kelet tembong ngarangseg ka si jubah bodas. Sakapeung leungeun Nyi Kelet tembong ngadius ngaluarkeun sorak bangbaraan ngarah careham lawan. Tapi hiuk kilek plos. Panerajang Nyi Kelet ngeplos ka tempat kosong. Barang jeung jirim jubah bodas ngolebat ka tukang ngeunana. Hiuk hus. Dampal leungeun si jubah bodas, tembong ngahiuk ngarah puhu ceuli lawan. Tapi Nyi Kelet oge teu balangah, kentak ngagiwarkeun awakna saeutik ka kenca. Dituturkeun ku leungeun katuhuna anu metak pikeun newak leungeun si jubah bodas. Sarta ramo-ramo leungeun kenca nyuruwuk arek nobroskeun dada si jubah bodas. Si jubah bodas rikat narik mulang leungeun katuhuna ka tukang. Sarta nakis serangan musuh anu ngabahayakeun kana jiwana. Siut plak-plak deus. Barang jeung kitu suku si jubah bodas meta nejeh ka kamplongan Nyi Kelet. Hiuk jebrod jengkang kalayang. Nyi Kelet nepi ka ngajengkang awakna ka tukang terus ngalayang meh bae neunggar tatangkalan gede anu jujul jangkung. Mun seug teu buru-buru ngajaga kana kasaimbangan badanna mah geus bisa dipastikeun Nyi Kelet bakal neunggar eta tangkal. Setek tek tek tek. Nyi Kelet napakeun dampal sukuna kana dahan tatangkalan jiga nu terus nempel. Hiat set sugus keleneng. Nyi Kelet nyabut keleneng saktina tina balik bajuna laju di endag-endageun ngabijilkeun sora. Si jubah bodas gancang nungkupan celina ku dua dampal leungeun. Mang Oleh jeung nu sejena anu keur nyarumput nepi ka babangkieungan ka tukang bari nungkupan celina ku dampal leungeun. Alah, aduh nyeri, ade. Alam dunya jiga anu gempa. Jalma-jalma nu aya di dinya meh kabeh pating barangkieung ka tukang. Si jubah bodas bari nungkupan celina teh gancang ngatur tata napas jeung kakuatanana pikeun ngimbangan kakuatan musuh. Gelebug angin ngagelebug tarik pisan ngoyageun tatangkalan jeung dangdaunan awor jeung sora Nyi Kelet anu metakeun kelenengna. Seo wus taneuh mancawura pating salebur ka luhur kabawa ngapung ku ngagelebugna angin. Hiat si jubah bodas kadenge ngagero bari ngagebrag nenjrak bumi riang barabai. Kayaan lemah jadi bejad rengkah dituturkeun ku bijilna kain warna bodas anu panjangna meh sabaraha deupa kagigireunna. Hiuk hus. Nyi Kelet ngaranjug kaget mangsa awakna arek kabulan ku eta kain bodas. Daek teu daek Nyi Kelet ngablesat melepas nyingkahan eta serangan. Siut belesat plos hus. Nyi Kelet ngablesat pindah tempat. Tapi eta kain bodas teh ngablesat nuturkeun arek melit kana sukuna Nyi Kelet. Seteng belesat. Nyi Kelet ngablesat ka luhur naik kana dahan anu pangjangkungna celek nyeng celek dina dahan pangluhurna. Kain bodas kahalangan ku eta dahan seret teret eta kain terus melit kana dahan dorok dahan teh potong jeleng belesat. Nyi Kelet ngabelesat ngaliwatan si jubah bodas gancang diudag satkup
pigelang suku Nyiklet benang ditewak kalawang gancang dipangpengkeun ku si jubah bodas. Belum sora nu ngageblug ti beubeut menit tarik kadengena. Sedengkeun taneuh anu tadina rengkah beulah jadi rapat deui. Kain bodas nu tadi jadi ancaman pikeun Nyiklet kiwa dirobah ngaleungit ngarupakeun sapu tangan bodas. Nyiklet tembong keur ngahegak bari tetep ngadeprek ngararasakeun kanyeri urut dibebeutkeun ku si jubah bodas. Edan si jubah bodas. Matana bener-bener teu bisa kabobodo tenjo ayeuna mah. Aing kudu ngagunakeun ilmu pamungkas. Sangkan si jubah bodas bisa dirubuhkeun ku diri aing. Nyiklet jadi nantukeun sikapna geus ngagunakeun ilmu pamungkasna. Keleneng geus diasupkeun deui kana balik bajuna. Strong. Nyiklet ngawangun pasangan. Modar sia jubah bodas. Hiat Kolebat belesat wus. Nyiklet teu lila terus ngabelesat leuwih cepat gerakanana. Ngarangseg ka si jubah bodas. Teu apaleun mun si jubah bodas oge leuwih iatna mangsa ngungkulan musuh. Harita nalika Nyiklet narajang dina kakuatan puncakna. Ku si jubah bodas gancang dipapag. Kajadian saterusna geus teu bisa dipondah deui. Dua kakuatan puncakna terus bantrok ngaliwatan leungeun masing-masing. Duar! Dua sora pating kelero panjang dituturkeun ku dua badan anu pating jarangkang katukang. Kadabut. Harita dua nana terus rarubuh maring lemah. Nyiklet katingali nyebrotkeun getih seger tina bahamna. Nandakeun Nyiklet memang leuwih parna dina nandangan tatu di jerona. Waktu sadar kana kayaan, Nyiklet langsung ngolebat jirimna ninggalkeun eta patempatan. Corelat les. Si jubah bodas lain teu arek ngudag musuh anu kabur, tapi ku sabab sarua manehna nandangan kanyeri. Akhirna cicing bari ngahegak. Labah targosna katingali baseuh ku getih. Berak. Si jubah bodas diuksila bari nyidakepkeun dua leungeunna luhureun dada. Bari ngatur tata napasna mangsa mulihkeun tatu di jerona. Tanpa ngudar targosna, si jubah bodas terus pada nyalampeurkeun ku Mang Oleh sapara kanca. Malah warga anu duaan anu ngaronda mimiti jul-jul daratang. Ti kidulna, ti kulona jeung ti wetana warga lembur daratang terus ngagotong layon Mang Jaja jeung Mang Mahmud. Mimiti nama nu anyar datang kadinya kataran nenden curiga ka si jubah bodas teh. Bari taki-taki maresat bedogna masing-masing sarta marancerong seukeut ka si jubah bodas. Gejang lagi gituan. Eta si jubah bodas lain musuh urang. Kang Onon kadenge nembrong ngilu ngomong. Mang Oleh yakin si jubah bodas aya di pihak urang, lain jalma jahat. Cek Kang Onon masih can yakin si jubah bodas aya di pihak warga. Mamang boga kayakinan si jubah bodas memang aya di pihak urang. Buktina cikeneh manehna geus nyalametkeun warga lembur tina ancaman Nyiklet. Kang Onon kadenge nyarita deui bari tetep can percaya kana caritan Mang Oleh. Piraku hari itu Mang Jaja jeung Mang Mahmud kusaha di roga halana tuh. Cek Kang Onon. Ari Mang Oleh pok nembalan. Nya korban Nyiklet jeung Okon eta teh. Sameme si jubah bodas datang. Iya, babaturan jang Ucup hampir we jadi korban kekejaman Nyiklet. Bener eta teh Lur. Cek Kang Onon gancang ngareret kanu duaan. Anu direret gancang arunggek bari ngawalon. Mohon Kang, abdi duaan mewe cilaka tadi teh ku Nyiklet. Mohon Kang,
anu dilisankeun ku Mang Oleh teh nembe leres pisan. Pamit teh si Jubah Bodas mah abdi duaan pasti kantun layon ayeuna teh. Si Poleng oge teu tinggaleun harita teh ngebrehkeun kajadian nu sabenerna. Kuring oge sarua meh bae jadi korban nyikelet. Oh kitu, kumaha caritana atuh eta teh Poleng? Kuring tadi nyobaan nyerang ka nyikelet, meh bareng jeung Akang Duan ieu tah keur diancam bahaya ku manehna. Kuring metakeun bedog pikeun nyabat eta mangkluk, tapi teu nepi-nepi ngadon bedog teh malikan ka diri sorangan. Arek nyabetkeun bedog kana awak sorangan kalah arek nyabat awak sorangan. Dikadalikeun ku kakuatan nyikelet. Untung kaburu datang si Jubah Bodas. Jadi kuring kabeh saralamet. Sedengkeun si Jubah Bodas terus tarung jeung nyikelet kalian ragot. Tur akhirna nyikelet kabur eleh jajaken ku si Jubah Bodas anu kiwari keur mulihkeun kakuatan. Oh, tapi kamana si Jubah Bodas? Geuning geus eueuh. Memangnya si Jubah Bodas nyaho-nyaho geus eueuh di eta tempat. Teuing ira inditna, teuing kamana jigna. Aneh, nah kamana si Jubah Bodas teh nya? Kabeh warga anu aya di dinya ngarasa heran sabab si Jubah Bodas nyampak geus eueuh. Ah, si Jubah Bodas mah geus balik ka tempat pademukanana meureunna Mang. Bisa jadi kitu jang. Jeung mudah-mudahan we si Jubah Bodas teh bener-bener ngabela ka warga lembur. Kitu kayaan di pelemburan waktu harita. Ayeuna urang tuturkeun nyikelet anu kabur bari nadangan tatu. Nyikelet waktu kabur ninggalkeun pakalangan terus ngabelesat dina wujud cahaya warna hideung ngajomantara ka awang-awang. Tapi di awang-awang ngadadak aya cahaya warna beureum megat bari neumbrak. Des des. Saterusna masing-masing wujud cahaya robah jadi bungkeleukan sarta nyirorot ka handap. Nyikelet jeung nu hiji deui harita pating belesat ka handap laju pancu di tempat kosong. Anu hiji deui teh sageusna turun ka handap, dua sukuna bet ngangkang teu napak kana lemah. Make jubah beureum. Saha deui atuh lamun lain si Cupuk Manik teh eta teh. Cupuk Manik harita memang ngahaja megat nyikelet lantaran aya kapanasaran. Kelet kurang ajar, tukang tipu, panggih deui sia jeung aing sia kelet. Cupuk Manik kadenge ngomong ka nyikelet ngandung amarah. Nyikelet tembong rumah sabab kerekayaan nadangan tatu di jero ngadon panggih jeung Cupuk Manik. Lain teu wani nyang hareupan Cupuk Manik, tapi ngarumasakeun keundangan tatu di jero anu parna. Nyikelet sadar Cupuk Manik pasti arek ngayakeun tindakan ka dirina dumeh kungsi ditipu dina waktu ka tukang nalika rebutan batu aki. Tapi sanajan ti kitu Nyikelet tetep henteu ngatarakeun lemah hareupeun musuh. Harita kadenge nyikikik seuri bari neuteup seukeut ka Cupuk Manik. Bagea Cupuk Manik, kumaha geus aya karasana jimat batu akik teh bisa ngagunakeun teu? Gandeng sia kelet kurang ajar. Mana jimat anu aslina? Sarta kunaon si kalong gendot salaki aing dipaehan ku maneh sia? Kelet? Nyikelet ngadon seuri ngadenge Cupuk Manik ngomong gitu teh. Nah kalah ngadon seuri kelet. Tanggung jawab sia kurang ajar. Dasar bodoh. Urusan binasana si kalong gendot lain kula anu matenina, tapi si Jubah Bodas. Soal jimat keun kukula dibikeun anu aslina asal kudu aya syaratna. Kumaha?
si kalong gendot dipateni ku si jubah bodas? Asa teu mungkin. Sabab cek anak buah kuring anu masih satia nyebutkeun yen maneh geus nakluk-naklukeun salaki kuring katut sabagian ti anak buah anu hianat. Geus teu kapake ku maneh terus dipaehan sia. Andika teu percayaan Cupu Manik, kajen teu percaya mah kula rek mantau. Cek Nyi Kelet bari arek ngolebat ninggalkeun eta tempat. Ngan orokaya Cupu Manik anu mungguh geus aya di punten. Ngan orokaya Cupu Manik anu mungguh geus asa diheureuikeun ku Nyi Kelet langsung ngabelesat nibankeun panarajang. Kurang ajar, mentong kabur sia. Hiat, kolebat belesat. Tapi dina kayaan keur kitu, nah atuh ari ujug-ujug eueuh waktos nah kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ye dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.